Bismillahirrahmanirrahim. Wa amana sabu sareng anapun ari nasabna Kanjeng Nabi min jihati umihi halna tetep di jihad ibuna Kanjeng Nabi bahwa mangka eta ari itu Nabi eta sayyiduna anu jadi pimpinan urang sadayana Muhammad bani Aminah tegasna Muhammad putra pamegetna Aminah binti Wahab bani Abdi Manaf bani Suhroh bidomil zai kalawan didomahkeun zaina wasukunil hasarang disukunkeun hana wa sareng ari tujuh roh eta ismu rajulin ngaran pamegat ala sawabi barina tepan kaul anu bener Zuhrati bani Kilab wa Abdu Manaf sareng ari Abdu Manaf aladi tegesna anu pi nasabihi dina nasabna itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi nasabihi min jihati umihi halna tetep di jihad ibuna Kanjeng Nabi eta goeru Abdi Manaf salianti Abdi Manaf jadi tegesna akina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi anu tetep di jihad ramana Kanjeng Nabi wakilabun sareng ari kilab hada anu ieu eta ahadu ajdadihi salah sahiji di pirang-pirang akina itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patajtami utul winarima kumpul itu Siti Aminah ayil Aminah tu tegesna Siti Aminah ma'ahu sarta Kanjeng Nabi bijadihi di akina Kanjeng Nabi kilabin tegesna kilab wa nasabuhu sareng ari nasabna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta mutahharun anu dibersihkeun min sifahil jahiliyati tina kotorna bangsa jahiliyah walam yulad sareng teu ngalahirkeun buka Kanjeng Nabi ila nikahun angin naon nikah kanikahil islami saperti nikah dina agama Islam min laduni Adam ti mimiti Nabi Adam ilaan walada nepi ka ngalahirkeun hu ka Kanjeng Nabi saha abuhu ramana Kanjeng Nabi wa ummuhu sareng ibuna Kanjeng Nabi wastadala sareng ngalap dalil sahabatun sapalina ulama bikauli kalawan dawan Kanjeng Nabi lam azal teureum-eureum kami eta unqolu dipindahkeun kami min aslabi tohirina tina pirang-pirang igana anu suci ila arhamit tohirati nepi ka pirang-pirang rahimna pirang-pirang anu suci ana jami'a abaihi kana sanyana sakabeh pirang-pirang ramana itu Kanjeng Nabi wa jami'a ummahatihi sareng sakabeh pirang-pirang ibuna Kanjeng Nabi ila Adam nepi ka Nabi Adam wa Hawa sareng Siti Hawa eta laisan teu bihim eta tetep di itu aba sareng ummaha saha kafirun jalma anu kafir lianahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta la yusofu teu disifatan bitoharoti kulapan toharoti illa mu'minu angin saja manu iman wa mimma sareng eta tetep tina sapalina perkara yajib anu wajib itu ma'adun li aya lama ari nganyahokeun itu si jalma anallahu sanyana eta tetep milikna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudon aya talaga atau anu maparinuhu ka Kanjeng Nabi saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala iyahu kana itu haud fil akhirati di akhirat lakin layak kuru tetapi nanti kukur saha manjalma ankaro anu inkar itu siman bukana itu haud wa inna mayak suku sareng pastina pasek itu siman wa awha sareng maparin wahyu saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ila Isa alaihi salam kana Isa alaihi salam innali Muhammadin kana sanyana eta tetep milikna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudon aya talaga abadu anu leuwih jauh itu hawad min makatin ti mimiti Mekah ila makna isyamsi nepi ka biji lapangan poe fihi eta tetep dina itu hawad aniyatu misti ada di nujumi sama ari wawadahan anu sapertikeun bilangan pirang-pirang bentang anu aya di langit walahu sareng eta tetep dina itu hawad laun kulli syaro bil jannati ari warna saban-saban inuman anu aya di sawarga watu mikuli samariha sareng rasa saban-saban buah anu aya di itu sawarga aha paragat itu kawan aya badu tegesna ari sapalihna itu hawan lawan eta
eta lawan ari warnana itu ba'du eta amar warna beureuh wa badu sareng ari sapalihna itu hawad eta lawan ari warnana itu hawad eta abiadu anu bodas wa kada sarengnya kitu saterusna walahu sareng eta tetep dina itu hawad tokmul khuzi ari rasa buah wal mauzi sareng rasa cau al musamasi anu dipanaskeun ku panungkoe itu maus wa riha sareng salianti itu kabeh paman mangka ari sahabat jalma eta yasrib samang-samang sanginum itu siman min hutina itu haud yajin mangka manggihan itu siman tu mak samaril jangan kana rasa pirang-pirang buahan sawarga wa tuli pasar nihilap kenampi mahalihi tempatna itu haud paindar jumhuri maka eta tetap nunggu jumhur ulama annahu arisanya na itu hawad eta qabla siroti tetap dina samemeh sirot li anana karena sanya na manusia eta yakhrujuna bakal keluar itu nas kabeh min kuburihim tina kuburanana itu nas atau san haladahaga payuroduna mangtului dibalikeun itu nas al hawdo kana talaga disurbi pikeun minum wa inda ba'dihim sareng eta tetep nunggu sapalihna ulama anahu alisanya na itu hawa eta ba'dahu tetep dina sabadana itu sirot li annahu karena sanya na kalakuan sareng tingkah eta yumsobu dikocorkeun fihi dina itu hawa naon alma ucai minal kausari anu tetep tina talaga kausar wa huwa sareng ari itu kausar eta annahu bangawan aladi anu fi dakhilil jannati anu tetep aya di jero sawarga payakunu tuluy kabuktosan non al hawdu hawd eta bada siroti tetep dina sabada sirot bija nibil jannati hana tetep gigireun sawarga sandingeun sawarga walau kana sareng lamun kabuktosan itu hawd eta qoblahu tetep dina samemeh itu sirot halat mangka ngahalangan naon andaru seuleuh antara neraka bainahu anu tetep antara itu hawd wa bainal ma'i sareng antara cai alladzi anu yunsobu dikocorkeun itu mau fihi dina itu sirot minal kausari anu tetep tina talaga kausar wahum sareng ari itu nas eta ikhbasuna dikekar itu nas sunaka dina itu tempat bimau kifil kisosi dina tempat kisos li ajli madolimi karena arah-arah panganiaya alati anu bainahu anu tetep itu lati antara itu nas hatta yatahalalu nepi ka hayang bebas itu nas minha tina itu madolim wasohaha sareng nyohengkeun saha al-Qurtubi Imam Qurtubi anallahu sanyana eta tetep milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudoni aya dua talaga haudon tegasna kahiji talaga qabla siroti tetep dina sareng sirot wa haudon sareng aya talaga ba'dahu anu tetep dina sabadana itu sirot wa tarot sareng milih kana itu kawas saha as-Sanusi Imam Sanusi fi syarhil kabari dina sarah kitab al kabari sumala ditului ari anu yajibu anu wajib naon itiqadu nekatkeun kana itu lagi eta annalahu sanyana eta tetep milikna Kanjeng Nabi haudon aya talaga wa yajibu ayya lama annahu yasfau fi fasdil qada